Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Bon, Bon yang tiolanya, kayak nyusul. Alhamdulillah, gadis udah beres. Cuci udah, nyapu udah, masak juga udah. Assalamualaikum, gadis. Waalaikumsalam. Bera mau ngapain? Ya, BR mau biasa mau main. Ini tumben sih gadis. Biasa Menulis apa, bareres. Biasa apa? Mau ngambil beras gadis lagi? Dia kan naik gelis baru kadang dia kena. Dia gitu BR mah. Harus mau nyuci sendal Berna. Tama kan nyusun sendal mah. Iya. Ngomong-ngomong beas, sih Erna BR hampuranya kak gadisnya. Aduh, kumahanya BR kan karena keadaan kos kieu ge ngerti lah, mudah-mudahan gadis ngertinya. Iya ku BR geus digantian beasnya. Ulah nagih hidenya, hampura BR nya, BR hilap heueuh. Gadis kan nggak pernah nagih. Emang Berna ditagih siapa? Ih, pokoknya mah gitulah nya. Inti nama ya beas ku BR geus digantian heueuh. Nya. Berna bukannya kalau pemberian beras dari desa berasnya bagus. Kok ini berasnya jelek Berna? Berna ganti yang jelek sih. Enggak, itu rupanya doang jelek kalau dimasak putih. Iya, itu namanya beras Bulog. bukan, lain beras buruk lain. Pokoknya mah ngeunah lamun di empuk. Pokoknya mah lamun dietakeun ngeunah. Berna ini gaya rambut apa? Berna kapan potong rambut? Biar nggak potong rambut, tempok tuh halus kan. Geus belanja. Belum Berna. Baru masak nasi doang. Nggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Salam. Ya ampun. Naon? Biasa, Bon. Kok pagi-pagi pada ke rumah gadis semua sih? Kan beren mana sorangan karunya bisa baturna. Kan gadis udah nyuci, udah nyapu, udah masak. Ya kaja namun kuna geus beres atuh ngabaturan ngobrol kayak bete jenuh teuing. Kalau mau ke rumah gadis pagi-pagi banget apa? Biar gadis ada yang bantuin. Ih. Lamun isuk-isuk mah sakumahnya urang ge kan atuh BR lagi jeung dibona isuk boga pagawe nyeusehan sarua gadis di. Urang ngomong orok gede. Orok lu nahi. Bibona liatin rambut BR na Bibona. Lihat. Lu gaya apa sih, Nah? Ya kumaha tuh Bona, peujeung keur buk aing pon disebut singa ku sia, sebut singa, sebut naon, segala naon meni cangwig-wig. Heueuh sibuk aing cangwig, tapi kan setidakna kos kieu mah agak rapihnya dikagigirkeun mah walaupun. Ya lagian setiap baheula buk teh udah bener, goreng malulu. Kali-kali kos aing buk teh tuh, kos juri. Ih. Kayak juri. Kayak gadis kayak pang dua. Kunya remu. Si onam gadis budak keletik kene ditocang ge pantes kene mukana imut kene. Ya aing ditocang digumahkan geus beungeut kolot. Kata Anabel.
Cih. Omongan buuk sih. Saya masak naon, Dis? Udah masak Bibona, tapi belum nyayur. Apa hari yuk? Ayo, tapi gadis cuma ada nasi doang. Bubona banyak, loba. Siapa dengeuna? Ayo lah sama udah. Aya biasa doang eta bona. Kanan beas. Ya sorangan mah yang hirup. Nah, minta kasih atunya sacuil mah. Aya sih saeutik. Ya tuh, gadis naruh beras dulu ya. Yang satu aja. Guys. Itu rek baliknya. Ntar gadis nyusul, gadis Di mana daharna? Di rumah Bibon aja. Di Bibon rumah. nasi dong ya. Yang ngilu. Dah, Ndok Siti Majaya 9, ampun. Siti ke mana tuh terbalik-balik. Kumaha megarkeun eta anak-anak nah. Ilok aya nu kudu ngereman endog. Ampun, itu aing teh gali di Malagar atuh ya mah. Kumaha tuh, say, itu aing. Dah, sing salabarnya. Engke ku aing dibantuan ngerem nah. Kumaha anak-anak nah, make lampu apanya? Abeh malegar. Bau naon iya? Irung aing eta hayaman. Ampun. Aing isuk-isuk menang rezeki, nyium tai hayam. Oh iya, aing kan menang duitnya. Duit aing rek cair. Aing pohoan. Aing kayak masih hijau tah. Aing kayak masih hijau aing sing beakeun. Aing geus menang duit mah. Aing arek pake nyen jamban aing ngegebro. Aing dek bari meuli bolham aja ngegarkeun anak si Siti. Abe malegar. Duh, ieu hujan ti kamarin teureun eureun ah. Ai mini hararese sulaing bararasa. Ah. Duh, anak aing teh betaheun meureun nya jeung dulurna. Ajeun ah, yang penting manehna sehatna itu di Paraban dan emang batur ah. Itu musuhkeun anu mamagahan. Jot. Si ampoh wae, Jot. Naon sih? Hai, Jot. Hai, udah nyokot duit. Sapoho emang, Jot. Ati kamari ah hambal ge eueuh ah. Hah? Urang teh geus nyokot encan nya. Hai, udah nyokot duit, enak cair cenah, Jot. Emang hooh. Ayo, sing beakeun, Jot. Aing geus sabar anek ngabenerkeun jamban anu ngagebro. Tek di keramik jamban sia. Hah? Tek di keramik. Jamban dan entah. Oh, tek di keramik jamban sia. Ayo. Ayo nah, ayo kadang. Jot, ayo saya mau loket, Jot. Aing sing ngurusut, Jot. Ganteng Duit mah. mah. Buru, Jot. Buru, enak menang duit. Aing menang duit, Jot. Jot, Buset deh. Ayo. ayo. Baju sia ku alus. Pas dek undangan mah tidang dek nyokot duit make baju alus. Aduh, gua tau udah lalir banget gitu lalir. Atau buka duit pisan ah. Ini anak gue kemana? Belum balik, belum ngirimin duit pisan. Ah, rokok gua tinggal sesedot deh ini mah eta. Aduh, aing mah. Kumaha ini? Ah, para rusing geningan agak punya duit teh. Ah, padahal kita udah tua, anaknya celoba marah-marah duit atau unggal bulan 1.000 2.000 ge ah. Beak apa lagi ah. Para rusing gua ngiricik hujan dari tadi. Punya duit mah enak, gua teh punya kejo, punya lauk. Ah, tinggal nyam gini mah ah. Hujan buka duit para rusing ah. Mending gua hes di sini molor.
Sugan we ku katinggal duit ngimpi dah. Baralik ke tuh anak-anak gua teh ngirim-ngirim duit ah. Alhamdulillah. Ngarat beres tik bang nyongot duit. Kenyang ibu-ibu ngilo nak syak bang. Nggak luang hitung alatnya. Geus mai nya tinggal nungguan ibu-ibu. Kak balat na nya ibu-ibu kak mali anu kiluan nasyak bah. Nak lihat teu si. Jadi teu si aduh. Kok lilak bangetnya. Coba tungguan jangan deui. Saya balik hitung deui. Jod, sedang aing geblok, Jod. Bolong kan suku ah. Itu Jod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo teh henteu nya ni. Ngeuneng eulah. Aya aneh. Hinya ka mana? Hinya ka mana? Hi, emang lagi di dia. Iya pohon teh yang si seni. Hah? Si seni kurang tadi teang. Suruh tegas ka dia maneh nanya. Aing teh mawa wadah, Jod. Si seni. Hah? Si seni. Si Jod. seni tadi teang tuh. Hi, suruh tegas ka dia maneh nanya. Tinggalin. Hi, terus kumaha ieu? Ya, wayah naknya imu-imu kan geus di merenya hok di minggu kamari ge nya. Lamun nek menyailan jelema kudu uplit, kudu aya kabeh. Lamun jelema henteu uplit nganggal penyailan, ieu duit moal dibelekeun wayah naknya. Kayak nungguan minggu haleup kan dibelekeun nya, heeh. Hah, dia hah. Tuh menang ieu ke cenah minggu hareup. Gara-gara si seni ieu Mira. Hah? Gara-gara si seni urang teu beunang duit teh cair. Terjadi. Oh, si seni na tadi teang atunya. Gandeng kitu. Atuh aja maneng, bere ke ka emak jeung ka si Ira. Orang-orang kalap ya, orang kalap. Ih. Di sini nyusul. Oh. Mohon maafnya, ibu-ibu mohon maafnya. Iya sesuai paling tini nu lamun anu nasabah kulang hiji duit tak wayah nan teu dibelekeun nya. Wayahna minggu haleup heueuh. Segala teh hampura, Jod. Tampura ieu teu jadi. Ih, teu jadi si senina. Orang kumaha, Jod. Geus teu jadi aya kitu si seni. Si Soni teh hidup teh hidup. Merah ayo bro, urang merah. Si Soni mah mana mah? Ih, di sebelah kadinya Ira. Iya. Salah, kan kemana si Eta? Bojong Gandeng aing, Jod. Siapa? Udah budak aja pikun. Guna Ira, sudah kuliah teh gampang teh. Oh, Jod. Balok. Kemana emang si Soni eta, Jod? Ya mana anu aja kan anu tolol banget sama budak teh. Jod urang tarekan, Jod. Kemana eta si Soni, ha? Ih, Ira. Eta, budak aja hees. Astagfirullah, Jod. Ampun. Kurang mama dipagitu moncok manehna eueuh. Kolor. Ku bisa kamari nya ditanya ke duit manehna malah ngacedok bolo di dieu kieu bre, Jod. Manehna nu ngajakannya. Ih. Boncrang kong klingkang tingklung. Ai sia kemana sih? Tidak pada tungguan di ditu di masih saha teh? Mau kemana lu? Duit. Mau ngajakin gua main apa? Duit aing teh jadi gara-gara Mana gua sia. dibagi boga ditebuk gak punya duit ini mana atuh? Gara-gara sia duit teu beunang ah. Ih, pan sia manu pertama ngajangan urang teh, geuning sanu teu datang jadi teu beunang ah. Datang ke mana ya tanah haon emang lu ngomong naon sih? Abang emok.
Hi, siapa hoda? Ika ayo atuh. Gusto bisa lah. Gagal, Ayo masih gak tinggal. Gagal. Gara-gara saya gagal. Ayo udah belikan tinggal kita hi kagak belikan duit sama orang batur. Ayo. Gara-gara sih aing kesal. Kamana ya? Ayo. Oh, gagal lah, nggak sedih gagal. Gara-gara Jadi menang duit, gambar aing teh jadi dimenangkeun gambar